Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina judul ning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri para wargi, dina jujutan hanca carita nu parantos disungsi dina video anu kamari. Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan di leuweung Karamat anu mana harita. Jang Panji parantos tiasa ngelehkeun siluman kelong bodas atawa Nyi Sawitri. Kumaha mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Moal kagok ieu guhaku aing rek diancurkeun. Ceuk Jang Panji harita keneh ngawejang ajiana. Panoneuteub seukeut ka hareup bibir gegarayeman. Tekung silila kadenge ngagorowok tarik. Hap! Hiap! Ngan ukur sakilat Jang Panji ngadorongkeun kadua dampaleungeunna ka hareup. Barasat cahaya hejo kaluar ngarah ka lawang guha. Barasat cileger! Buru suut lawang guha runtuh taneuh jeung batu ragragan pating kulutu kahandap. Hiat! Jang Panji ngadorongkeun deui kadua dampaleungeunna ka palebah tangkal kiara gede anu aya gigireun guha. Barasat cileger! Cahaya hejo kaluar nyamber kana tangkal kiara. Nya sapada harita dorok-dok tangkal kiara gede rubuh ninggang guha anu geus runtuh. Nyapuguh atuh nepi ka ancur lebur paburantak. Jeleng Jang Panji luncat ka tukang ngajauhan. Hareupeun lawang guha katingali nepi ka ngabul ku taneuh garing anu mulek ka luhur. Kaayaan di eta tempat jadi pasolengkrah acak-acakan balas di aut-aut ku Jang Panji. Nagara sia ancur ayeuna mah. Ceuk Jang Panji hate ngarasa puas. Guha kelong geus ancur lebur paburantak taya anu nyesa. Sanggeus puguh kitu mah Jang Panji gura-giru indi terus muruka oding jeung si Aki anu keur nungguan indung jeung bapana. Ayu ayeuna mah Aki, margi sagala rupina parantos rengse. Ratu siluman kelong bodas sareng rakyatna tos musnah. Kitu deui guhana tos ancur sangkan taya deui siluman jahat anu matuh di dinya. Ceuk Jang Panji bari neuteup ka si Aki. Nyahayu atuh ayeuna mah gancang urang ka imah Aki. Lantaran indung jeung Bapak Ujang kudu buru-buru diubaran. Nya Jang, ayu buru-buru indung jeung Bapak Ujang kudu sagancangna diubaran. Keun sarkum kumang rek dipanggul. Ujang bawa Nyi Sarah.
Mangga mang, nya geus kitu mah Jang Panji gewat mayang awak indungna. Sedengkeun Oding manggul awak Sarkum. Saterusna tiluanana bring arindit tinggalkeun eta tempat. Si Aki lempang nati heula nyorang jalan satapak anu nurugtug modun. Mangsalam harita teh geus ngagayuh ka subuh mitra. Awak karasa beuki tiis asa nyerep nyecep kana awak. Tembus kana tulang mata kabulusan. Dangdaunan jeung jujukutan baraseuh kucai ibuna nu geus turun pating garendang nyarak celakan kana lemah. Saenggeus aya kana sawatara waktu lumampa. Si Aki, Jang Panji jeung Oding anjog ka imah. Kayaan didinya caang ku cahaya cempor anu geus digantungkeun. Sup si Aki ka jero gancang ngamparkeun samak. Leos ka kamar tekung silila geus datang deui bari mawa anggel anu geus lepet jeung samping sarung. Sok ditunda dina samak. Yang, sok kolerkeun indung ujang didinya. Sirahna anggelan karunya bisi nyerieun. Kitu deui Jang Sarkum sok gewat golerkeun gigireun. Tapi tong doh teuing tah belah dinya rada anggang. Ceuk si Aki nitah sangkan ngagolerkeun Sarkum jeung Nyi Sarah. Jang Panji jeung Oding teu baha. Nyi Sarah jeung Sarkum digolerkeun sakumaha parentahna si Aki. Nyi Sarah disimbutan ku sarung. Geus kitu tiluanana gukek dariuk. Jang, cing sok buka baju bapa hidup. Ceuk si Aki mere parentah sangkan ngalaan baju Sarkum anu keur ngagoler. Sareta geus teu inget kana nanaon da puguh teling. Mangga Aki, walon Jang Panji teu baha. Gewat ngalaan baju Sarkum anu burahayi beureum ku getih dibantuan ku Oding. Breh katempo sidik pisan dada Sarkum nepi ka geuneuk. Akibat kakeunaan pangawasan Nyi Sawitri anu lain lalaora. Ningali kitu si Aki nepi ka gogodeg sedengkeun Jang Panji jeung Oding duanana ukur olohok. Be cece lapaharnya ieu mah. Ceuk si Aki ngagerendeng lalaunan. Ngadenge kitu pok Jang Panji ngomong. Kumaha Aki kayaan pun bapak teh? Tanya Jang Panji jajantung naratug deg-degan. Hate pating sareblag tepuguh rasa. Ujang. Aki moal ngabohong lamun ayeuna kayaan Jang Sarkum bapa Ujang teh ripuh. Tatuna parna alatan kaciban ku pangawasanna si Ratu Kelong. Tuh tempo dadana oge nepi ka geuneuk. Walon si Aki ngajawab sajujurna. Ngadenge kitu puguh atuh Jang Panji jeung Oding reuwas. Ariwang ka Sarkum inggis teu katulungan. Sok sanajan Jang Panji kasebut loba pangabisa. Tapi ari ngubaran tatu kawas kitu mah teu bisa sabab lain ahlina. Teras kedah kumaha atuh Aki? Nya kudu buru-buru diubaran. Tah kulantaran kitu ayeuna keneh Aki rek indit kaleuweung rek nyiar dangdaunan anu bisa dijadikeun ubar. Keur ngubaran tatu jero anu kawas kieu. Lantaran lamun henteu, geus bisa dipastikeun Bapak Ujang moal salamet. Sabab getih anu aya di jero bakal jadi beku lamun teu kaluar. Jadi kayaan Bapak Ujang ayeuna teh keur aya dina bahaya ieu teh. Ceuk si Aki nyaritana daria pisan. Ngadenge kitu puguh atuh Jang Panji geumpeur. Aki, abdi saja mundut pitulung ti salira supados kersan nulungan pun bapa. Salametkeun anjeunna Aki tina bahaya. Ceuk Jang Panji kadenge menilu mengis menta tulung ka si Aki. Sangkan ngubaran anu jadi bapana. Ari Oding teu cacarita hatena salempang ningali kayaan Sarkum. Jang, tangtu ku Aki rek diubaran sabisa-bisa. Tah ayeuna keneh Aki rek indit Ujang duaan jagoan di imah tungguan anu keur gering. Nya bisi hayang nginum pe kaditu miru seuneu nya heureut ku sorangan. Mangga Aki, mung bae kumaha ieu kayaan pun biang? Teu kudu hariwang. Lantaran indung Ujang mah teu parna kawas kayaan Jang Sarkum. Ngan ari ripu mah geus pasti. Sakujur awakna moal burung teu nyareri lamun geus sadar mah. Anu matakeun bae antepkeun senaleureuh heula dangke oge bakal sadar ku sorangan. Walon si Aki menang keterangan sarupa kitu. Jang Panji jeung Oding meuesan rada ngemplong hatena.
Kariwang teuing kana kayaan Nyi Sarah. Jung si Aki nangtung terus ngaleos juru turun ti imah teu poho mawa obor jeung endong keur wadahna. Satuluyna kenceling indit kaleuweung rek nyiar dangdaunan keur ngubaran tatuna Sarkum. Kasugri para wargi, urang kocapkeun Oding jeung Jang Panji. Saditinggalkeun ku si Aki keur sajongjongan mah duanana ngaharuleng. Nginget-nginget anu tadi kajadian, tapi teu kungsi lilapok Oding ngomong. Yang, Mang mah rek ka dapurnya. Rek mirun seuneu bisi indung jeung Bapak Ujang sadar harayangeun nginum. Mangga Mang. Walon Jang Panji, Jung Oding nangtung terus ngaleos ka dapur katempo kayaan didinya oge caang ku lampu cempor. Gek Oding diuk dina jojodog dekul atuh mirun seuneu. Sok nangeunkeun seeng anu katempo geus sideung tara dikosokan. Pret kana lodong anu nanggeuh tukangeun panto. Terus dicokot cur cai diusikeun kana seeng. Cur cai diusikeun kana seeng sacukupna. Geus kitu sok lodong ditunda deui dina tempatna. Gek Oding diuk deui dina jojodog bari ngasur-ngasur seuneu nungguan cai asak. Torojol Jang Panji gek diuk dina jojodog gigireun Oding. Prung harita ngarobrol bari siduru. Teu karasa mitra. Kaayaan harita teh geus subuh. Jang Panji ngaleos kaluar rek neangan pancuran maksudna rek abdas sabab acan ngalaksanakeun salat. Sedengkeun Oding nungguan di imah lantaran teu bisa ninggalkeun Sarkum jeung Nyi Sarah. Jadi rek abdas oge kudu saurang-saurang ngadaguan Jang Panji datang. Gancangna carita wanci harita teh geus isuk-isuk. Batara surya geus medal ti belah wetan, cahayana koneng umyang norobos kana sela-sela dangdaunan. Sora manu kadenge raricit tina dahan pating aracelog ngicis jangjang. Sedengkeun ti kajauhan kadenge sora hayam leuweung kongkorongok ngabagiakeun kayaan alam beurang. Dina kayaan kitu Jang Panji jeung Oding keur dariuk nyang hareupan Sarkum jeung Nyi Sarah. Anu can keneh sadar, duanana pating haruleng we siga anu beak picaritaeun. Ret ka Sarkum ret deui ka Nyi Sarah. Breh katempo duanana oge beungeutna meuni kawas mait. Puguh bae atuh Jang Panji jeung Oding beuki ngarasa hariwang kana kayaana. Tapi sabot keur kitu kulisik Nyi Sarah lilir. Oding Jang Panji bunga ret ka Nyi Sarah sarta gancang atuh di deuketan. Mak. Jang Panji ngageruan lalaunan ka indungna. Kadenge kitu brai Nyi Sarah beuntah. Mak. Tos emut. Ceuk Jang Panji bari neuteup. Ngadenge pananya kitu Nyi Sarah can ngawalon kalah tuluy ngahuleng panu neuteup kana lalangit. Pikiran Nyi Sarah harita can pat dijajeg. Samalah ngarasa bingung lantaran aya di hiji tempat anu teu wawuhnya terus atuh rarat reret ka kenca jeung kakatuhu. Mak. Ceuk Jang Panji ngageruan deui ka indungna. Nyi Sarah ngareret terus neuteup ka anakna nyidikeun kana rupana lantaran bisi salah. Samalah terus ngareret ka Oding anu harita keur diuk. Nya atuh Nyi Sarah beuki ngarasa heran. Mak tos emut? Ujang eta teh hidep. Leres mah ieu abdi putra emak. Tapi urang teh aya di mana ieu teh? Da mah teu wauh. Sarta aya di imah saha ari ieu? Da geuning lain di imah urang. Ceuk Nyi Sarah kaget kabina-bina. Sabab teu nyaho kana mimitina bet aya di dinya. Yang ulah wakaloba diajak ngobrol. Keun seunah tenang heula pikiranna. Da geus pasti indung Ujang kageteun. Ke emang rek nyokot heula cai. Ceuk Oding terus ngaleos ka dapur rek nyokot cai keur nginum da geus asak. Sarata teu kungsi lila geus balik deui bari ngajingjing teko jeung batokna. Cur nyician cai kana batok geus kitu sor diasongkeun ka Jang Panji. Mak mangga ngaleueut heula. Nuhun Jang. Kuat ka dieu keun ti koro emak tuhureun hayang nginum. Nyi Sarah cengkat lalaunan. Karasa sakujur awakna lungse jeung nyarari satulang sandi. Puguh atuh Nyi Sarah kaget lantaran tara-tara awakna nyarari kawas kitu. Ujang, nah aku naon awak emak teh meuni nyarari ieu teh. Sakujur awak asa remuk nah geus naon ari emak.
Tanya Nyi Sarah bari muringis rek cengkat teu kuat. Terus ngagoler deui. Ningali kitu gawat atuh Kujang Panji dibantuan sena cengkat. Tapi kitu oge lalaunan. Nyi Sarah muringis nahan ka nyeri nya terus dibere nginum. Regot-regot Nyi Sarah nginum cai sabatok nepi ka beak. Geus kitu lalaunan digolerkeun deui renghap narik napas jero. Tonggong karasa nyeri balas ti jengkang sirah lieur menileng-lengan. Jang, naon ieu teh anu geus kajadian? Mak mah ngarasa bingung nahan teu pupuguh ujug-ujug aya di tempat ieu. Asa teu paruguh mimitina. Ceuk Nyi Sarah bari neuteup ka anakna. Geus kitu ret ka Oding. Nyai, saena mah ulah wakas seueur nyarios. Mending oge leureuhkeun heula. Tangke pasti sakabehna Kujang Panji baris di pedar. Ceuk Oding bari neuteup ka Nyi Sarah anu keur ngagoler. Tapi abdi teh penasaran hayang nyaho kanu geus kajadian Kang Oding. Kulantaran kitu hadena masok bae gancang caritakeun. Ngarah abdi teu penasaran ari geus nyaho mah. Ceuk Nyi Sarah bari ngareret ka anakna. Nya pami kitu mah mangga mah ku abdi bade di pedar lakona. Walon Jang Panji derek-dek nyaritakeun deui kajadian anu tadi. Sakabehna ditetek dicaritakeun tayanu kaliwat sangkan kaharti ku indungna. Anu harita teh sargep ngabandungan. Barang ngadenge kitu nya pugu atuh Nyi Sarah ngajenghok anu lain di kieuna. Komo sanggeus nyaho lamun harita Sarkum bopotonganna keur tatu parna. Sarata keur ngagoler can sadar kana dirina. Tah kitu mah, lalakon anu tos kanandapan ku urang teh, cobi tinggal Bapa Sarkum. Dugi ka ayeuna anjeunna teu acan emut. Ceuk Jang Panji sanggeus rengse cacarita. Terus ngareret ka bapana. Kang Sarkum. Nyi Sarah ngagero ka Sarkum anu harita keur ngagoler teu pati jauh. Ujang, kumaha kayaan Bapa hidap teh? Tanya Nyi Sarah ngarasa hariwang kana kayaan Sarkum. Nu mawi repot mak Bapa teh. Dedeh teuing atuh Kang Sarkum. Ceuk Nyi Sarah teu karasa cimatana ngalembere masuhan pipi. Ningali kitu Oding ngarenghap narik napas. Dirina nyaho lamun Nyi Sarah tangtu ngarasa hariwang ka Sarkum. Sok sanajan kasebutna kapopotongan. Tapi Sarkum teh bapa barudakna anu dua. Nyaeta Jang Panji jeung Nyi Sari. Jadi lamun Sarkum kunanaon bisa dipastikeun anak-anakna bakal ngarasa sedih hatena. Sabot keur kitu torojol si Aki datang bari mawa endong anu dieusi kudang daunan keur ubar. Tah geuning Aki tos mulih. Ceuk Oding bari neuteup ka si Aki anu kakarajol. Kadenge napas cenah ngahegak. Hampura Aki teh lila. Lantaran hararese nyangan keur ubareunna. Da kitu biasa ari keur butuh mah jang daunan anu dimaksud teh. Beuteuk kapanggih. Nepi ka digulik sok ku Aki teh kaunggal tempat. Tapi kengeng Aki. Hasil tah tempo dina endong. Tapi kitu oge tinu jauh mata lila. Geuning eta endong hidap mah geus eling. Parantos Aki mung bae sakujur awak abdi lungse jeung nyareri. Nyacang tue atuh. Tapi keun wae da moal nyaon. Tah engke ku Aki dibere keur ubareunna sangkan careh pulih. Tah ayeuna Aki rek nyieun heula racikan ubar jeung Jang Sarkum. Sabab kudu buru-buru di ubaran. Ceuk si Aki terus ngaleos ka tukang dituturkeun ku Oding bisi perlu bantuan. Ari Jang Panji nungguan indung bapana di tengah imah. Sanggeus aya di dapur, si Aki langsung ngaluarkeun dang daunan tina jero endong di wadahan kana nyiru. Tuluy atuh dipilihan geus kitu diasongkeun ka Oding nita dikumbah. Teu talangke harita keneh Oding ngagugu dang daunan dikumbah nepi ka bersih. Sanggeus bersih dekul atuh dang daunan teh ditutuan nepi ka lembut. Geus kitu sawareh di wadahan kana baskom leutik. Cur dibanjur ku cai haneut tuluy dipares hampasna dipiceun. Cai ubar tina dang daunan geus jadi di wadahan kana batok. Jang, yeuh cai ubara teh geus jadi. Ayeuna sok kewat cengkatkeun Jang Sarkum senadiuk sarta ku Aki rek di ubaran. Ceuk si Aki sok nunda batok anu dieusi ku cai ubar dina luhur meja. Ari Jang Panji gap kana awak Sarkum sena cengkat.
Terus didiukeun dibantuan ku Oding. Yang cekelan awak Bapak Ujang sangkan ulah nepi ka labuh. Ceuk si Aki mere parentah. Jang Panji teu baha gancang dijalankeun. Gek si Aki diuk sila tukangeun Sarkum. Kadua leungeunna direkepkeun siga anu keur nyembah. Reupeurem biwirna gegerayeman mapatkeun ajian. Jang Panji Oding jeung Nyi Sarah anu harita keur nyaraksian saurang oge taya anu geru. Lantaran sieun ngaganggu. Tekung silila brai panon si Aki beunta. Kadua leungeun dibuka katempong ngageter lantaran dieusi ku tenaga jero. Gap kana tonggong Sarkum, ari mimiti nama eueuh kajadian naon. Tapi lila kulila leungeun si Aki ngageterna jadi beuki tari. Paladug aya haseup ipis si Aki ngasupkeun tenaga jerona kana awak Sarkum. Bareng jeung kitu Sarkum lilir karasa aya hawa panas nyeksrek kana sakujur awak. Aduh. Sarkum ngagero panon burial buncelik keur ngarasakeun kanyeri anu pohara. Jegoh batuk orolo ngutahkeun getih. Gejlok. Getih hideung lalamaran kaluar tina bahamna. Ningali kitu puguh atuh Jang Panji, Oding jeung Nyi Sarah reuwas. Tapi saurang oge taya anu cacarita. Tiluana ara lohok mata simeuteun lantaran kakar harita nyaksian kajadian sarupa kitu. Alah. Sarkum ngagero tarik orolo ngutahkeun deui getih. Tahan Yang Sarkum. Wayahna lantaran lamun teu kieu pasti bahaya yo. Ceuk si Aki terus ngaluarkeun tenaga jerona kana awak Sarkum. Kesangna luut leet masuhan kana sakujur awak. Aduh. Sebrot Sarkum ngutahkeun deui getih hideung lalambaran ditumbu ku getih seger. Nyi Sarah nepi ka peureum teu sanggup ningali kayaan Sarkum harita. Aduh. Ceuk Sarkum humaruru ngarasakeun kanyeri anu kaliwat saking. Tah getih anu bakonya geus kaluar ayeuna mah. Sok kodarkeun deui tapi pindahkeun ka belah dieu. Getihna bersihan ku samping sarung. Ceuk si Aki terus mundur ka tukang. Jang Panji geuwat ngegolerkeun awak bapana. Sedengkeun Oding gap atuh kana samping sarung anu nyampai dina tambang. Terus atuh dipake ngelapan getih anu ngabayabah burahay beureum dina samak. Koloyong si Aki ka dapur teu dilageus balik deui bari mawa cai diwadahan kana baskom leutik. Sakalian jeung lamak bersih gek diuk gigireun Sarkum. Awak Sarkum harita geus dibersihan ku lamak baseuh menang meret nepi ka bersihna. Yang Sarkum kumaha kayaan Ujang ayeuna? Tanya si Aki bari neuteub ka Sarkum. Anu katempo kayaanna ripuh pisan. Beungeut sepa biwir geunteul sorot panon layu eueuh cahayaan. Ampun Aki, aduh. Nyeri Aki, nyeri. Walon Sarkum lalaunan sarta kadenge sorana harosos. Sakujur awak leuleus taya tangan pangawasa. Ada karasa nyeri jeung panas asa diduruk. Sirahna lieur meningubeng titingalian ranyai kararoneng. Wayahnya ceuk Aki oge tahan we nyeri mah kudu kuat. Ceuk si Aki terus ngarongkong batok anu ditunda dina luhur meja. Yang Sarkum, yeuh ubar meunang nyieun Aki sok inyum heula. Kudu nepi ka beak sangkan catu Ujang cereh cager. Ceuk si Aki. Ari Sarkum ukur unggeknya terus ku Jang Panji dicengkatkeun deui lalaunan. Sarkum muringi senahan kanyeri geus kitu gancang dibereng inum. Leguk-leguk Sarkum nginum sanajan karasana pait meuni molelel. Tapi kulantaran hayang cager ku Sarkum diinum nepi ka beak. Sanggeus beak dibereng inum cai herang saterusna digorerkeun cara tadi. Sarkum renghap ranjug napas ngahegak dada turun naek. Kesang tiis ngoprot masuhan sakujur awakna. Kop si Aki kana ubar anu meunang nutuan. Nya terus dipopokeun kana dada Sarkum anu katingali geuneuk. Aduh. Kadenge Sarkum gagarungan. Geus nginum ubar teh karasa dadana beuki nyeri. Aduh alah Aki nah ieu teh kalah beuki nyeri.
Wayahnya kudu sabar yang Sarkum. Walon si Aki melong ka Sarkum anu keur haharurungan. Aki, nah moal sawios-wios pun bapak teh? Tanya Jang Panji hatena kacida ngarasa hariwang kana kayaan bapana. Nya kitu deui Oding jeung Nyi Sarah ngarasakeun anu sarua. Ya moga-moga mah moal. Jadi urang tungguan we kumaha kayaannya nepi ka isukan. Sabab Aki oge teu bisa mastikeun. Tapi moga-moga ubar anu dijieun ku Aki cing aya maunatna. Ya lamun poe isuk katingali aya parobahan anu leuwih hade, moga-moga Jang Sarkum bisa salamet. Walon si Aki bari rutret kanu araya di dinya. Aduh. Kadenge Sarkum gagerungan beuki tarik. Nyi Sarah anu keur ngagoler ngareret. Kang Sarkum, Kang, cing kuat Kang. Ceuk Nyi Sarah sorana dumareuda panon carinakdak. Sarah. Sarkum ngareret breh katempo aya Nyi Sarah ngagoler rada anggang. Sarah. Hampura Akang. Ceuk Sarkum curucun cimata keluar masuhan pipi. Geus kitu les Sarkum kapaehan teu inget ti bumi alam. Sirahna terus ngulahek awakna ngulampreh teu usik malih. Ningali kitu puguh atuh Jang Panji, Nyi Sarah jeung Oding beuki reuwas. Kang Sarkum Akang, cing kuat Kang. Ceuk Nyi Sarah teu karasa cipanon murubut teu wasanahan kasedih. Aki, kumaha pun bapak teh? Jang, terus terang Aki moal bohong. Lamun ayeuna kayaan Bapak Ujang teh bisa disebutkeun ripuh pisan. Nya sok sanajan tadi getih bekuna geus kaluar. Tapi tatu di jero anu ayeuna keur dirasakeun ku Jang Sarkum bisa disebut kawilang parah. Coba we atuh bayangkeun. Bapak Ujang teh kakenyaan ku pangawasa siluman kelong anu lain nyadaora. Nyantong boro-boro kena ka jelema anu awakna hipu. Kena kana tangkal kai oge pasti bisa penggas. Jadi sakieu mah masih kene kaasup gede milik ieu teh. Sok sanajan bari jeung ripuh oge. Lantaran masih kene bisa diubaran. Tapi teuing ari cager jeung henteu mah. Sabab lain urang anu nangtukeun. Da ari diikhtiaran mah enggeus. Jadi ayeuna mah urang tungguan we hasilna nepi ka poe isuk cek Aki oge. Tah engke lamun geus sadar, urang bade nginum deui cai ubar. Tapi saacana kudu dibere heula dahar bubur. Anu dimaksud sangkan cerap ubarna. Jeung ngarah aya tanaga we ongkoh. Ceuk si Aki nyaritana daria mere keterangan ngeunaan kayaan Sarkum harita. Ya pami kitu makeun atuh sawios abdi anu ngabuburna Aki. Sok kaditu Jang pigawe. Sakalian ngaliwat da geus pasti atuh sararea lapar harayang dahar. Tuh da beasna mah aya dina gentong. Sok popolah we lah ku sorangan. Naon anu aya pek bae kokolakeun. Ceuk si Aki bari ngareret ka Oding. Sumuhun mangga Aki. Tah ayeuna Aki rek nyieun heula ubar keur indung hidep ngaratereh pulih sabihara-sabihari. Karunya da geus pasti awakna ripuh. Ceuk si Aki ngareret ka Jang Panji. Hatur nuhun Aki. Walon Jang Panji jung si Aki nangtung leos ka dapur dituturkeun ku Oding. Prak si Aki nyieun ubar keur Nyi Sarah. Sedengkeun Oding terus popolah nyadiakeun bubur keur anu gering. Sakalian ngaliwat da geus pasti anu narungguan oge harayang dahar. Tekung silila si Aki rengse. Ubar diwadahan kana batok gancang diinumkeun ka Nyi Sarah sangkan tereh pulih. Tekung silila reup Nyi Sarah sare menit pulas. Kasugri para wargi kocapkeun sorena Sarkum geus lilir tina kapiuhana. Kitu deui Nyi Sarah harita geus nyaring. Nya terus dibere dahar bubur anu geus sayagi meunang nyieun Oding. Nya geus kitu dibere deui nginum ubar ku si Aki. Ningali kana kitu namah tetela si Aki teh meuni bager jeung talaten dina ngurus anu gering.
Sajabati kitu si Aki memang geus ahlina sarta ngarti kana ilmu pangobatan. Samalah ku harita, Jang Panji jeung Oding terus tetelepe ka si Aki sabab hayang ngarti, nya itung-itung ku guru sangkan jadi nyaho naon guna jeung mangpaatna dangdaunan keur kasehatan. Ditanya kitu si Aki bungah, sarta tepelit ku ilmu nya terus atuh diterangkeun ka Jang Panji, Oding jeung Nyi Sarah ngeunaan guna jeung mangpaatna dangdaunan sarupa-sarupana dijelaskeun kalayan jentre. Kocapkeun deui isukna wanci haneut moyan metra. Si Aki indit deui kaleuweung niat narek ngaladeui dangdaunan keur ubar Sarkum jeung Nyi Sarah. Sedengkeun kayaan Sarkum ku harita masih keneh sarua acara kamari can aya parobahana anu matak bunga. Beda jeung kayaan Nyi Sarah anu harita katingali geus mimiti pulih, samalah geus bisa diuk. Sakujur awak anu kamari karasa nyeri geus rada ngurangan, tanagana geus daratang deui telung seteuing. Nya terus indit kapancuran di baturan ku Jang Panji da palaur labu. Sajabati kitu bisi aya sato galak, lantaran kayaan di jero leuweung luang libung. Brus Nyi Sarah harita mandi bebersih, ditungguan ku Jang Panji di tempat anu rada anggang. Gancang dan carita, teu karasa waktu 3 poe geus kaliwat. Kayaan Sarkum katingali geus aya parobahan, samalah geus bisa diuk. Beungeutna katingali geus getihan deui teu sapacara samemehna. Komo deui kayaan Nyi Sarah nya ku harita geus pulih deui da pugu unggal poe diubaran ku si Aki, anu terus teu bosen-bosen nyieun racikan ubar tina dangdaunan, sarta karasa pisan ubar teh nyata ampuhna. Ningali kitu pugu atuh Jang Panji jeung Oding bunga hatena. Nincak poe anu kaopat, harita teh pabeubeurang sarua keur ngariung di tengah imah. Jang Sarkum, kumaha kayaan ujang ayeuna? Tanya si Aki beri neuteup ka Sarkum anu keur diuk teu jauh ti Jang Panji. Mending Aki sakieu mah geus teu kawas kamari. Ngan dada masih keneh karasa nyeri jeung eungap ieu teh. Sirah weh liur keneh. Nya syukur dari geus karasa mending mah. Ngenyaan soal dada ujang anu karasa nyeri jeung eungap. Wayahna eta mah kawasna bakal rada lila. Sabab datu ujang teh parana jadi perlu waktu anu cukup pikeun mulihkeun sangkan cager deui sabiara sabihari. Tangtu kitu Aki tapi geus sabaraha poe abdi aya di dieu teh. Geus aya kanya 4 poe jeung ayeuna Jang. Allah teu karasa geuning geus lila Aki. Nya moal karasa lantaran ujang mah sanggeus nginum ubare tuluy sare. Tapi alus eta teh jadi ujang bisa leureus sareta teu ngarasakeun kanyeri. Coba lamun ujang nyaring, geus pasti moal eureun hahargungan. Nya kawasna mah kitu Aki. Tapi naha nya ujang urang teh geus 4 poe aya di dieu. Da bapa mah bener-bener teu inget. Tanya Sarkum bari ngareret ka Jang Panji. Leres Bapak, urang teh tos aya 4 dinten di dieu teh. Terus kumaha tuan aya di lembur? Geus pasti hariwangeun meureun. Sumuhun tangtos kana kituna teh. Kumaha atuh lamun isukan mah urang balik Jang? Ceuk Sarkum ngajak balik lantaran inget ka lembur jeung kanu araya di ditu. Nya pami abdi mah mangga Bapak. Mung kumaha numutkeun Aki. Nya ari hayang balik mah teu nyanyahoan Aki moal ngalarang. Ngan bae nya kira-kirana ujang geus kuat namun lempang. Sabab lalampahan ka lembur teh jauh jadi ulah lalaora. Aki hariwang inggis tatu ujang anu can cager bener karugrag deui. Tah lamun eta kajadian geus tangtu bahla eta teh. Jadi kahayang Aki mah ke jagoan 2 poe deui mah atuh. Kumaha lamun kitu? Tapi lila teuing atuh Aki ari 2 poe mah. Karunya anu araya di ditu geus pasti moal gerenah cicing lantaran ngarasa hariwang. Leres Aki pami 2 dinten malami teuing. Abdi hawatos kapun biang, kapun anak Nyi Sari. Kitu deui ka biangna Kang Sarkum aranjeunna pasti deudeupeun.
Tah kumaha pami dinten enjing naha teu tiasa? Tanya Nyi Sarah bari neuteup kasih Aki. Hatena geus teu kuat hayang balik lantaran inget ka indung jeung anakna nu geus pasti narungguan. Nya cek Aki oge pek bae. Tapi nyaha kira-kiranya yang Sarkum kuat. Lamun kudu lempang jauh. Tah eta anu jadi pertanyaan ceh. Apan cenah bieu jika nyeh ngomong ka Aki. Dada masih keneh nyeri jeung eungap. Aduh, nya eta duka teuing atuh Aki. Da kuring oge teu bisa mastikeun kuat jeung teu namah. Terus hadena kumaha atuh nya? Ceuk Sarkum bangun anu bingung keur kitu pok jang Panji ngomong. Kumaha pamiki atuh Aki? Urang ngadamel cikrak kanggo ngagotong pun bapa. Tah kumaha pamiki tu kawidian atanapi henteu? Tah bener urang nyeun cikrak we lah jang. Ayu urang gotong kuduaan jeung Mang. Tah lamun capek urang eureun-eureunan we atuh. Da bener ari kudu 2 poe deui mah lila teuing. Ceuk Oding nya tujuan kana usul jang Panji. Nya sok bae rek kitu oge teu nyanyaon ari keukeuh mah hayang mulang ka lembur. Asal ujang duaan daek ngagotongna. Nya daek atuh Aki, tah ayeuna mah hayu urang nyieun heula cikrak jang. Mangga Bang. Heueuh sok atuh geudader nyarieun cikrak. Tuh nuar awi mah da loba. Kajeun isu ku Aki rek dibahanan ubar keur sarila di jalan. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.